pas kuring di Arab-Arab. Amin. Ya Allah, mugia doa salaki abdi dijabah. Waswe mun mi heulaan boga budak moal tenang hirupna. Wata siap? Kas ayo. Yuk. Yuk. Kenapa? Bade ka mana apa ya teh? Ah biasa we kamu ngerencangan wa. Oh mohon atuh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Wilujeng siang pak. Untuk siang dok. Mangga calik. Aya peryogi naon ya menira luas kieu? Jadi kieu dok, abis sarangpun bojo teh tos sami rumah tangga, tapi naha gitu tak acan gaduh we murang kali. Kumaha lamun program bayi tabung pak? Emang bakal langsung jadi gitu? Insya Allah lamun aya jalan mah disarang ku ikhtiar nawe pak. Oh mun atuh ari kitu mah dok, abi ngiringan program bayi tabung we kumaha carana? Enjing we ka dieu deui, sarangpun bojo. Oh mun atuh pak. Nuhun ya pak. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Aduh. Aduh tulungan. Aduh Bu Dewi. Bu Dewi. Tulungan aduh nyeri. Bu Dewi. Aduh, kunaon ieu? Nyeri, aduh, dibantuan sok dibantuan nah itu sok buruan nih hariwang kieu Gusti. Waduh, urang bantuan sok kalau pakai ini mah pakai. Pakai na ieu kan. Sok tahan. Wah, obat tara. Naon neng? Kadi wa. Ieu pangmicenkeun budak. Ah, entong atuh. Temenan bejan buru pokona mah pangmicenkeun ka mana kanu jauh pokona mah. Kasumai gitu neng. Kumaha maneh ujuk teh omelan Ya, ge. neng nuhun neng. Di bumi ayeuna si Teh Ratu nuju pingsan. Oh mun sok di atosnya mun neng ieu karunya si Neng Ratunya di bumi. Uluh karunya pisan ieu budak cing sabanya jang cing aya nu mendakan. Duh meni karunya ieu budak. Sepunten kulinya ujang. Sadar neng. Neng sadar. Mana enak ini terima ieu urang mun ngade maneh. Atuh pura tuh ada begitu terang bade kieu. Aya mah duit terima ieu. Betul. Geus enak indi terima ieu. Sabarnya teh, neng mah tuh bisa nanaon ya sabarnya neng. Geus takdirna meureunnya. Ayo orang kampung di dieu. Punten, abdi warna raya, anjeun sahanan
kieu pasti menang ieu nu urang geus gede tingali. Mana leutik keneh geuringnya. Henteu, tempo orangnya urang pasti menang. Ieu menang ieu urang geus gede. Mana leutik keneh pasti mana ele ayeuna keneh urang. Loba bacot sih emang. Nah bet kayak teu leutik ieu urang menangnya rame ye urang menang rame gini pengen pacar teu bisa. Kudu urang menang. Geus mangga teh kudu narimakeun ka abi pasti aki jeung ini kayak meuli kieu rame pisan. Balik ieu. Naon? Iya, beta rek nyaho udah kerja anu maot bareto. Nah, udah kerja teh di ieu dipikeun ka ieu ka walungan di titah Bu Dewi age teh di Tiwarang Mas Neta. Bisa baca anu nih tareliga kitu si Bu Dewi teh. Terus ayeuna orok abdi di mana? Orok aja ayeuna aya di kota. Kengiringan cerdas cermat kanggo ka ieu ka sekolahan elit. Oh nyatu, jika sesuatu mah, nuhunnya yuk, terserah ka ditu. Hari mana loba kitu kitu wae teh bisa. Bapak nyangkalakeun maneh sama anis teh maneh pinter. Eta Pak, budak kampung eta lo pinter ki hari. Pak, sepangkeun abdi warna. Punten, abdi teh bade mere nyaho ka aing teu bahasa itu abdi teh pernah nyarankeun nama perusahaan jeung perusahaan A. Abdi teh bahasa itu teh nyarankeun ngaranna teh Warna Raya. Aing teh cita-cita abdi lamun boga budak bade di ngaranna Warna Raya. Hayu jang pesta teh ngiring bapak ka rumah sakit. Bade naon Pak ka rumah sakit? Hayu we ngiring heula. Aya naon Pak? Hayu ngiring heula kakek pinter saleh bagus menak saja. Aya naon ieu teh? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kela nah abi teh lieur, nah abi teh disangkutolkeun wae ka hiji. Ngaran abi disangkutolkeun jeung ngaran perusahaan Bapak. Kadua, nah abi dibawa ka rumah sakit nu gede kieu. Henteu aya mah ujang ngiring we sareng Bapak yuk. Mangga, salib. Abi ka dieu teh hoyong tes DNA. Ujang ieu sareng abi, ieu sampel rambut abi. Ujang menang. Nah, sekedap tungguan lagi. Jadi iya hasilnya Pak, di garis panangan positif, dengan tes darah positif oge aya darah Bapak dina bukna oge ngajibna Bapak pisan jantan warna layak positif anak Bapak. Maknya alhamdulillah budak ku abi nu dipilarian teh ayeuna teh kapendak. Da abi mah sanes budak Bapak sareng Ibu. Abi mah anak aki sareng Nini dati leutik oge abi mah sareng aki jeung Nini. Yang cik Ibu ningal panangan Ujang. Iya aya tandaan berarti ieu teh budak abi sareng AA. Naon budak AA mah ngan hiji si Ari. Naon ieu mah orang kampung ieu ge naon orang kampung. Henteu tingali aya tandaan ku sami ciga abdi berarti putra AA. Naon tong percaya eta bodoh. Yang orang kampung ieu mah bapak urang. Naon eta mah bapak abi da ieu tos aya tandaan. Punten jang, sanes Nini ku campurnya sebenarnya teh. Ki atos ta acan, hayu orang uwi tos sore. Ayo atuh. Ayo. Nahanya urang can boga budak wae. Nahanya geus tahun-tahun can boga budak wae. Meni hayang atuh boga budak. Sarua aki ge. Atuhnya jigana boga budak. Aki ge sarua. Hayu atuh urang uwi tos sonten. Atuh kumahanya sugan we atuh aya budak atunya. Amin ya Allah. Ki, itu aya suara naon juga suara orok ki. Manya. Peang. Ki, itu Ki aya orok Ki. Cokot. Aduh, Ya budak Allah. nih karunya kieu Gusti. Ya budak saha? Teuing atuh budak
anak saha dipiceun karunya. Micun ya Allah. Urang bol, salah ka imah nya nya. Heeh, atuh ayo atuh ah. Wes, mana indit ti imah urang. Baju. Wes, hari hari mah jeung bapak. Atuh sari mah di dieu atas. Tos we aya mah hari mah sareng bapaknya, sareng indit, sareng ibu, sareng mana ya keun antepkeun itu mah. Yang ini enak mah si atas teh aya mah udah kayak ninggal ini. Tos nih, kuya sareng abi we. Da aya lah kamar kanggo nya. Nuhun tos ngaraya ti alifnya. Biasa sebagai balas budi abi kan ini di bumi abi we. Nuhun teu sawios. Nuhun atuh jeung. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you'll fall. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gila gak sih? Give your feet some gravity to get you grounded. Keep your things in just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you'll drown it. Everyone falls down sometimes. Just gotta know it'll all be fine. It's okay. Walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best.